Alhamdulillah rezeki anak soleh. Si Empah lagi apa ya? Oh, bening aja nggak weh. Segala pikir benar. Majikan kesusu kerbeas tuh. Halo, Halo Bu, Empah lagi di mana itu? kia weh kermiting. Ini gue teh nggak punya HP, Gura. Ini juga HP punya Mama. Mau handphone? Iya, tuh, Pak gimana pengen ganti HP aku teh? Gampang lah handphone mah, beli aja kayak orang susah. Video callnya isi lah. Empat teh kangen merenang kamu teh. Jangan dulu PC. HP-nya butut. Ini mah Polyphonic punya Mama. Yang kayak gua tuh besok atau siang kayak gua di transfernya diantar di transfer. Diantar. Umpan di transfer aja nah. Siap. Ya udah tuh ya. Diantes. Dadah Empah. Muah. Wah. Lumayan kan. Si Empah menang HP. Si Bebe menang kongkorong kan lumayan. Bintar suka dembiu. Kurang minta tuh bisa aja. Ayo naon deui wae ieu mana anjing kaing nih Anjing orang karunya pemajikan orang. Anjing can meuli beas, can meuli gas, can bayar listrik. Budak urang sakola. sia mah ulin wae tidak pagaweana. Uli lah udah kumaha tuh. Duit sabaraha mana ieu? 4 juta lah. Aya teu tulungan anjing urang lah. Aya jaminan eueuh pati teh. Aya lah ku aing digeukeun. Nek nu naon di urang mana? Ayo, ieu we saya ka motor teh. Sabaraha lah ieu? 2 bulan lah anjing 2 bulan. Henteu lapor Heeh lah anjing lapor lah. minta nomor rekening ku urang transfer kan. Siap. Halo Bu. Halo Empah. Dari transfer kumpah. Serius? Ih, nah ini cepet banget ih. Ya Allah makasih. Mudah-mudahan didoakeunnya sing kagantiana langkung gitunya. Tapi Empah, aku teh ini teh harus bayar apartemen. Udah berapa bulan aku nggak bayar. Oh, nya kalon ke kumpah ditransfer deui. Ke apartemen mah nya lah, ke apartemen ditransfer deui kumpahnya. Benernya? Ya Allah, baik banget. Pokoknya mah aku padamu, I love you. Aku padamu oge lah. Makasih Empah ya, didoakeun sing kagantian leuwih kamu pokoknya mah terbaik, TOPBGT, pokoknya mah tersangat. Makasih ya sayang, I love you. Iya. Iya. I love you oge Bu. Muah. Gimana deui anjing.
teh. Kurang ngaganggu deui. Naon deui Anjing aya wae? butuh deui duit euy. Sabaraha? Kan ge tadi ku aing transfer. Anjing ayeuna butuh deui pokona mah sumpah. Urang butuh pisan. Butuh sabaraha? Butuh 2,5 lah. 2,5 juta. Heeh. Nek beunah naon deui mah nih? Iya aing bae lah. Ieu. Nona HP. Wah, anjing ngapain harga sabaraha ieu mau nepi ka 2,5 juta tuh. Lain 1 juta ieu mah. Ieu atuh anjing sepatu. Bro. Kaki. Nah, mana sepatu? Teu hati aing mah atuh mama geus kieu mah geus 1 Teu juta. cukup keneh anjing. Teu. Ieu atuh anjing yang baju Aing aing. bung rugi aing malah Ieu buka. anjing eta. Lu kan mau babaturan, profesional. Lumayan kan nih. Kolor mah baik ku aing. Kan udah cek di kamari ya kan. Heeh, kan udah ke kamari. Heuh, atuh nuhunnya. Urang rek balik heula. Siap. Ditunggunya. Nuhun Nuhun pisan. urang ge bejaan. Siap. Nuhun nyalurnya. Siap. Anjing aing pikeun kadak segala. Loba aku lagi lebar, loba plastik. Lumayan di kilau tertinggi mah. Aduh ya yaan kemet. Cuci ngaya rezeki na ya loker bayar listrik. Kontrakan jauh liat. Maya urut batur ke lebar. Aing mau apa be? Cicing manjangnya gawenya. Aing teh hayang dahar jeung bulu pada ge bae. Mas, kenaon Mas? Iya kan keur beberes atuh dah. Abi buburu di dieu lumayan aya keur meser itu keur bayar listrik dibanding si budak teh hayang meuli susu SGM di. Nya tingali ate Nah, di. make baju kitu baju eta kemana? Wah, tadi begal. Untung Astagfirullahaladzim. untung teh dipaehan oge mah. Begal di Ada mana? tingali. Eta bieu dihareup di dinya dinu poe, dinu jalan nu poe. Nu poe. Rupa-rupa wae atuh keur susah teh. Atuh da kumaha da emang begal mah bisa dieu. Ieu kun Pak. Emang susu budak kumaha? Yang engke ieu deui mamah kencing sabar. Da pasti kagentian deui nya. Abi rek nambut heula we ka bank keliling ini rusak sekadungi poe 17.000 nya. Ya tapi ulah kerap teuing ka bayar nanti mana kan urang teh keur papait mamah teh. Apaan budak mah anggar kudu meuli susu jeung bayar listrik. Ya oke atuh ku cai beas heula dioplos. Dari heula. Heeh. Dioplos heula we nya. Bener sedih. Nya keun. Cing sabar.